Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat rumah belajar? Perkenalkan, saya Sophie Suhaniati Gustini, guru mata pelajaran Bahasa Sunda dari SMP Negeri 1 Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Sahabat rumah belajar, kali ini kita akan belajar tentang materi kelas 8 mengenai sisindiran. Namun sebelumnya, tujuan dari mata pelajaran ini adalah kalian mampu untuk memahami dan mengidentifikasi bentuk, struktur, dan fungsi sosial dari sisindiran. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui apa itu sisindiran. Sisindiran nyaeta karya sastra wangun ugeran atau puisi. Sisindiran diwangun ku tilu, nyaeta hiji rarakitan, 2 paparikan, 3 wawangsalan. Rarakitan nyaeta diwangun ku cangkang jeung eusi. Lobana cangkang sarua jeung lobana eusi. Misal, cangkang padalisan kahiji jeung padalisan kadua. Sedangkan eusina nyaeta aya dina padalisan katilu jeung padalisan kaopat. Anu kadua nyaeta paparikan. Paparikan sarua jeung rarakitan diwangun ku cangkang jeung eusi. Anu matak disebut paparikan kulantaran padeukeut sorana antara cangkang jeung eusi. Beda jeung tadi rarakitan. Lamun rarakitan awal atau mimiti kecapna sarua. Contoh rarakitan, sing getol minum jajamu nuguna nguatkeun urat. Sing getol neangan ilmu nuguna dunya akhirat. Nah, sedangkan contoh paparikan nyaeta aya nyeri dina rakit gogoko wadah bakatul. Lain nyeri ku panyakit kabogoh direbut batul. Nah, anu pamungkas nyaeta anu katilu wawangsalan. Wawangsalan nyaeta dina sapadana diwangun ku 2 padalisan. Sapadalisan cangkang jeung sapadalisan eusi. Aya oge anu disebut cakal. Unggal padalisanana diwangun ku 8 engang. Ya, yang kita nanya contoh wawangsalan. Belut sisit sabak darat, kapirarai siang wengi, wangsalna orai. Jadi padalisan kahiji clue. Belut sisit sabak darat, jadi belut anu sok nyabah ka darat. Nah, kapirarai anu kadua clue atawa eusina. Clue kecap. Kapirarai siang wengi, jadi wangsalna orai. Nah, sahabat rumah belajar, kesimpulannya sisindiran merupakan wangun karya sastra bentuk ugeran atau ke dalam puisi yang dibagi ke dalam 3 bagian. 1. Rarakitan, 2 paparikan, 3 wawangsalan. Rarakitan dan paparikan itu hampir sama, terdiri dari 4 padalisan atau 4 baris yang terdiri dari 2 cangkang dan 2 eusi atau 2 sempalan dan 2 isi. Nah, sedangkan wawangsalan terdiri dari 2 padalisan atau 2 baris. Baris pertama merupakan keterangan mengenai suatu barang dan baris kedua merupakan clue dari barang tersebut. Maka dari itu, wawangsalan itu menyerupai atau tidak beda dengan tata rucingan atau tebak-tebakan dalam bahasa Indonesia. Nah, mungkin segitu saja paparan dari saya. Mudah-mudahan sahabat rumah belajar bisa
kekurangan, saya mohon maaf. Salam sukses sahabat rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.